Bismillahirrahmanirrahim. Hasifatu ari sifat al-khomisatu anu kalimana. Al-wajibatu anu wajib. Lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta al-qiyamu sifat qiyam. Binafsi kalawan zatna. Zati tegesna kalawan zatna. Wa maknahu jeung ari maknana qiyamu binafsi eta anna zatallahi ta'ala sayaktosna zat Allah ta'ala eta ghaniyun eta ghaniyatun anu sugih anu teu butuh an mahalin tina zat aya zatin tegasna zat takumu anu jumeneng itu zat biha kalawan mahal wa ghaniyatun jeung eta anu sugih aidon barnya deui an makhsusin tina anu ngayakeun ay maujudin tegasna anu ngamaujudkeun atau anu ngayakeun li'annahu karena sayaktosna Allah li'annahu ta'ala karena sayaktosna Allah ta'ala eta al maujudu anu ngayakeun lil asya karena pirang-pirang perkara wa dalilu jeung ari dalilna ala annahu ta'ala kana sayaktosna Allah ta'ala eta qaimun anu jumeneng binafsihi kalawan zatna Allah eta antakula yen ngucap anjeun laukana ta'ala karena ucapan laukana ta'ala laukana lamun buktos Allah ta'ala bari mahaluhur Allah eta muhtajan anu mika butuh ila mahalin kana tempat zatin tegesna kana zat yakumu anu jumeneng biha kalawan mahal yakumu anu jumeneng Allah yakumu anu jumeneng Allah biha kalawan mahal kama iftaqara sapertikeun mika butuh non al baydau podas li zati kana pirang-pirang zat alati yakumu anu jumeneng itu baydo non al bayadu itu non al bayadu bodas li zati kana pirang-pirang zat alati yakumu anu jumeneng itu bayad biha kalawan zat lakana maka yakin buktos Allah eta sifatan sifat kama sapertikeun perkara kama
kama annal bayado kama annal bayado sapertikeun saenyana bodas allazi anu iftaqara anu butuh itu allazi ila zati kana zat eta sifatun sifat. Wallahu ta'ala jeung ari Allah ta'ala eta layasihu teu sah Allah eta layasihu teu sah non ayakuna eta layasihu teu sah non ayakuna yen kabuktian Allah eta sifatan sifat dianahu karena sayaktosna Allah ta'ala bari mahlur Allah eta mutasifun anu kasifatan bisifati kalawan pirang-pirang sifat wasifatu jeung ari sifat eta latasifu teu kasifatan itu sifat eta latasifu teu kasifatan itu sifat bisifati kalawan pirang-pirang sifat falaisa maka teu aya saha Allahu Gusti Allah eta sifatan sifat. Walau iftaqara jeung lamun butuh Allah ila mukhasisin ka anu ngayakeun ay maujudin tegasna anu ngayakeun yujidu anu ngayakeun itu maujud hu ka Allah lakana maka yakin bukti Allah buktos Allah eta hadisan anu anyar wayaftakiru jeung butuh Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun wayal jamu jeung wajib non ad-dauru daur awit tasalsulu atawa tasalsul wakulun jeung ari saban-saban sahiji minhuma tina daur jeung tasalsul eta muhal atau mustahil lima kana perkara takodama anu geus ti heula itu mah nyatana min wujubil qadimi tina wajib sifat qadim tina wajibna sifat qadim lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fasabata mangka tetep non al matlubu perkara anu disupri bahwa jeung ari matlub eta qiyamuhu jumeneng eta qiyamuhu ta'ala jumenengna Allah ta'ala binafsihi ku zatna Allah wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah non al qiyamu qiyam binafsi kalawan zat istahala mangka mustahil alaihi ka Allah nan al iftiqaru butuh ilal mahali kana tempat wal mukhasisi jeung anu ngayakeun
Alladzi anu huwa ari itu alladzi eta didul qiyami lalawanan sifat qiyam binafsi kalawan zatna atau dirina asifatu sadisu wallahu alam bisawab.